illa layu minan kecuali yakin dimankeun temenan dia hiji jalma dari kakang Nabi Isa qabla mautihi sampai mautna kanjeng Nabi Isa. Kabeh ahli kitab iman ka kanjeng Nabi Isa nu tadi makan iman nalika kanjeng Nabi Isa sampai maut. Tanya ayhina yu'ayinu malaikatal maut ala yang ta'uhu imanu ayat betul qabla mauti sampai mautai kitabi tepati-pati ayah hiji ahli kitab orang Yahudi kecuali eta ahli kitab teh iman memeh mautna menganalika geus datang malaikat maut sehingga bermanfaat imannya. Nah, ilmu kafir oke geus kekerolakan sakarat mah iman. Boro-boro kitu Fir'aun iman eta. Itu ya, keur dilelong-lelong di laut teh. Itu ya. Amantu birabbi Musa wa Harun gitu ya. Kami iman ka pangeran Musa jeung pangeran. Nah, tak kabeh ahli kitab itu nali karek maut teh iman. Itu ngan geus datang malaikat maut mah pala yang tahu iman teu manfaat imannya. Atawa bisa di mana qabla mauti Isa lama yazil basar. Teu aya hiji ahli kitab oge kecuali eta ahli kitab iman ka kanjeng Nabi Musa samemeh mautna. Ya, tegasna samemeh mautna kanjeng Nabi Isa. Iraha nalika diturunkeun deui kanjeng Nabi Isa ka alam dunya geus deukeut kana kiamat. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Wa yaumal qiyamati bila kiamat yakunu tewas di kanjeng Nabi Isa alaihim ngamadorotkeun ka ahli kafir ke kitab yakun syahidan kita menyaksikan karena berupa perkara anu digawe ku eta ahli kitab nalika kanjeng Nabi Isa diutus ka eta ahli kitab. Nyaksian bahwa eta ahli kitab teu iman ka kanjeng Nabi Isa. Fabidhul minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Fabidhul maka kusabab padoliman minal ladzina hadu jalma-jalma orang Yahudi haramna maka mengharamkan kami alaihim kaya Yahudina thayyibatin kana pirang-pirang perkara anu hade uhilat anu dihalalkeun ieu thayyibat lahum ka Yahudi lan samemeh ayana fasoliman tadi nama segala halal yang kusabab barang luar biasa itu ya. Jadi loba dijieun aturan ku Gusti Allah perkara-perkara anu diharamkeun teu meunang didahar ku orang Yahudi. Loba perkara-perkara. Pokona mah aturan-aturanna berat lah. Ya ahli kitab teh baheula. Tadi nama teu berat ku sabar ka kopi berat. Ya. Aya di zakat teh kudu saparakatna. 25%, 10% itu malayanya. Itu Jakarta Tanen teh. Kalau balance harese kan. Panen 2 ton geus Jakarta harus sebenarnya 2 kandeng. Oh, itu tidak 2 ton lalu kandeng. Lamun 2 ton berarti 2 kintal, 2 kandeng, 2 kintal sabaraha kandeng? Iman terus lupa pokoknya nama ini
baju pada bisa dikuah digeureuh meureun paling teman luang bajunya mun awewe keur boro-boro di ieu papangi ka ulah kudu ditunda di paranje loba pada pahala-pahala teh gara-gara zolim teh terdekat wa musaddihim an sabilillahi katsira itu kitu sabab nyegah eta urang Yahudi ka baturan sabilillahi di jalan Allah batu rek asup ka anak agama Allah dicarat ku maranana kasihan kana loba kitu kan orang terbaik batu rek bener teh diulah-ulah wa akhdihim jeung sabab ngalap eta urang ahli kitab al-riba kana riba faqadhu anhu itu padahal mah riba terus dicarang dina tol di baheula ge riba mah diulah-ulah mata malu sak karan riba pokona mah riba teh dorakana teh kaasup dosa gede teh iya golongan sarua jeung maehan sarua jeung zina sarua jeung kitu teh riba teh takulah riba teh mamalana gede di mana-mana main dina riba geus pasti saksarakan itu teh eta urang di baheula teh urang Yahudi kafir Yahudi kafir kitabiah antum sareng kana riba padahal bagus dicarang dina Taurat wa aklihim aqwalan nasi bil batil oge paharaman di Gusti Allah ka ahli kitab dan dina sabab eta tah sok tarik ngadaharan harta batur bil batili kalawan jalan anu teu sesuai jeung aturan agama muamalah anu teu sesuai jeung aturan fikih ya itu misalnya teh ya loba pokona muamalah anu teu sesuai jeung aturan agama itu teh bil batil teh jual beli secara syariat teu sah kalau mun teu sah kan berarti anu dibeli teu beunang dimanfaatkeun ku nu meuli eta duit anu dipake beli teu beunang dimanfaatkeun ku nu ngajual berarti si anu ngajual ngadahar duit anu meuli teh sarua jeung ngadahar amal batul bil batil jadi mamalah katanya mamalah ade komo ayeuna geus kaduneangan gampang bae jual beli online jeung saja barang kudu dikaji heula aya nu ninggal kana hukum eta wa'atadna lil kafirina minhum 'adzaban alima wa'atadna jeung nyamiskeun kami algun jeung kusal lil kafirina ka jalma-jalma kafir minhum ti nanti teh ahli kitab azaban aliman kana siksa nu anyikeun. Atuh geus disadiakeun neraka. Yang teh. Disadiakeun jahanam. Lakin rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Tapi teu kabeh aya di antarana jalma-jalma anu teu mancep dina ilmuna jadi jeronya. Siga Abdullah bin Salam wal mu'minuna jeung jalma-jalma anu ariman nu ariman ka kanjeng Nabi ngilu hijrah itunya terus orang-orang Madinah anu nalika datang kaum muhajirin narima dan datang terbuka kaum ansor yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika ariman karena Quran yang diturunkan ke kanjeng Nabi Muhammad jeung kana kitab-kitab anu diturunkeun sampai ka Nabi Muhammad wal muqimina shalat oke jeung anu ngaradekeun kana salat wal mutuna zakat nu ngaleurekeun zakat wal mu'minuna billahi yaumil akhir oke anu ariman ka Gusti Allah jeung kana poe akhir ka eta mah ulai kasanutihim ajran azima
nu kitu mah lain dicawiskeun neraka tapi sanuktihim ajron nanti mah kami bakal mere kaita jalma-jalma eta ajron aliman kana ganjaran anu gede naon buah arzana termasuk surga dibere teh sallallahu sallu ala nuri ahmad